Ngagawean pagawean anu unggal poe teu aya beresna. Teu birek deui nyaeta nyangu masak gegeroh nyeuseuh sareng sajabana. Ieu teh sebenarnya capek karek balik di ondangan matak can ganti baju. Yap ayeuna mah buru-buru orang nyangu heula bisi dua bocil hayang tuang. Atuh da anehnya boga budak teh lamun diajak ka ondangan teh sok tara daek tuang. Kecuali lamun aya menu sayur sopna kakara daek tuang. Ieu teh ucing teh lapareun meureunnan ngangegelan wae nya nutur-nutur wae meuni pusing. Ih tuluy ayeuna mah urang ngamarandian heula wadah. Saeutik oge nu kotorna tapi teu geunaheun nya sareusek panon teh nempona. Tapi ketang ieu teh keur daek we sabenerna mah lamun keur harorea mah nya kitu teh we. Nungguan piring jeung gelas beak dipago we kakara daek ngumbahan. Sebenarnya mah ngumbahan piring kieu teh biasana tos salat subuh. Tadi mah teu kaburu besti da kaberangan teh jabar rek kanu hajat deui. Tuh geuning geus beres deui yap urang arasupkeun deui kana pago caricingnya ulah kalotor deui nya. Tuluy ayeuna mah urang masak tapi masak naon nya kela-kela urang tempoh heula kulkasna aya naon dina kulkasnya. Tuh geuning aya sayur tunuh jeung brokoli tapi ketang brokoli mah moal keur isukan we. Ieu we masak sayur tunuh jeung tempe we. Ampun ieu ucing kunaonnya kuat ngilu-ulu biung pisan padahal manehna tadi geus dibere tuang. Cicing atuh ih menika ampun pisan. Tah kitu cicing urang kan erek nyiksikan tempe jeung ngabumbuan tempe. Biasa we ieu teh bumbu nama bumbu instan marinasi desaku. Kocoran we cai saeutik terus sina menyerap antepkeun we. Tuluy ieu teh urang metikan heula sayur tunuh nanya. Urang laan heula we ieu nu teu asnanya. Ala anu ngorana we hungkulnya da moal katuang sebenarnya si batang-batangna teh lamun geus asak oge da anu diparilihanna teh daunna we hungkul aneh kan. Si batang nama bagian kami we nu nuang. Biasa we teh bumbu pelengkap nama bawang beureum bawang bodas cabe ngara seungit kitu henteu bau manehna. Maksud teh bau sayur tunuhna kan lamun teu dibumbuan masok bau kitu geuning asa seueul kan. Yap urang mandian heula sayur tunuhna supaya steril. Mudah-mudahan we eueuh si hileud hejoannya amit-amit heg sok babari seueul kami mah. Tuluy urang ngagoreng heula tempe besti. Alah ieu minyakna ge heg saeutik mahi moalnya. Pokona mah kudu dimahi-mahikeun we lah. Sok-sok arasupnya ngojay heula dina minyaknya. Tuh geuning geus asak deui sisana urang gebruskeun deui we lah. Mahilah minyak sakieu mah jadi teu kudu lumpat heula ka warung. Apaan masakna ge kolin 2 menu, sayur tunuh jeung tempe goreng. Tuluy ayeuna urang masak sayur tunuhna heula. Biasa gejojoskeun heula bawang beureum, bawang bodas jeung cengekna. Lamun geus seungit bere we uyah pecin jeung gula. Gebruskeun we sayur tunuhna kosreng asak we sakedeung deui oge. Tutup heula we supaya terhipu besti. Lamun masak sayur tunuh di dieu mah rasana teh kudu pedas manis besti. Lamun teu kitu moal dituang ku bapa budak jeung si bocil anu gede. Tuh geuning besti geus arasak deui. Hayu urang taruang heula mumpung haraneut keneh. Bismillahirrahmanirrahim. Hayu urang huapkeun. Alhamdulillah kanggo masakan dinten ayeuna berarti eta rezeki urang patut kudu disyukuri ya besti.